Para mitra sadaya kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya biasa mancen tugas deui para wargi. Adina acara nyaeta nu namina Mang Jaya Official di ieu para mitra di channel YouTube ieu. Tugas Mang Jaya mah muka acara we para mitra terus ngadongeng. Dongeng nama terus janten digapungkur ke saya dongeng namanya para wargi. Dongeng nama nganu mung ieu diangkat tina kaset kana MP3 terus MP4. Kitunya di antawisnanya para wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun alhamdulillah janten file kaset atau napi kaset-kasetnya masih kena tiasa diputer gitu. Namun ayo tip recorder lah para mitra udah susah. Kelan-kelan bilarian, aduh ayo nama terus teu aya tuh para mitra. Ieu teh para mitra tape recorder atau napi mun tip kasetna nya kaset tipna anu artos nama tiasa muterkeun eta ieu kaset dugi ka janten suara gitu. Aduh, mangga nyangakeun dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karangan Kiliksa. Hatur nuhun nu paros nu subscribe sareng loncengna, nu sering komentar, oge hatur nuhun komentar naon bagi alhamdulillah katampi. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga nyangakeun Neangan Bapa karangan Kiliksa dina bagian ka-82 Wilujeng Ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung, judulna Neangan Bapa karya Kileuksa. Ayeuna nincak bagian ka-82. Sumanga urang Bandungan hanca dongeng saterasna. Nyaeta anu keur ngagamarkeun juru simpen anu rek nepungan kiburan. Wilujeng ngadangukeun ieu dongeng judulna Neangan Bapa karya Kileuksa dina bagian ka-82. Para mitra kaum dangu, kocapkeun harita keneh si juru simpen singkil, ret magahan iket. Tuluy indit ningalkeun guha peteng pikeun ngajaga eta tempat cukup ku dipercayakeun kalau gojo tea. Kaayaan mani jempling di guha taya sora. Si botak nu jadi kapercayaan si juru simpen ngahulang sorangan di hiji rohangan anu lega paranti si juru simpen cicing. Akhirna cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Amprok jeung waktuna Anggara rek ngajorag dibarengan kumang Dampak jeung Kibaraja. Harita Anggara jeung baladna geus tepi kanu dijugjug narangtung tiluan bari neuteup gawir batu nunang tawi. Sajongjongan mah jempe. Kibaraja ngadedengekeun suara tapi eueuh nu nyurigakeun. Mang Dampak rarat reret nitenan kaayaan di dinya sedengkeun Anggara taki-taki bisi aya telik pangindra jala ti pihak musuh. Kumaha ieu yang naon heula nu kudu dibilabah? Kibaraja nanya ka Anggara, manehna teu wani gagabah dina bertindak bisi teu luyu jeung niatna Anggara. Daguan heula sakedeung kuring hayang nyaho kana kabiasaan di dieu. Sabab nurutkeun pangakuan baladna, yen ka dieu sok loba datang nu datang bari mawa barang setor ka juru simpen. Mun minu nyanana, nuh nunggangeun madu anu nungku nana muni ulang idip di dinya. Yuk, memang kudu kitu. Tiluan harita muru ka tukang ngeun batu. Gek dariuk tenang naker panon teu weleh rarat reret nitenan kaayaan di dinya. Meunang sajongjongan mah jempling taya sora nu nyurigakeun ukur sora angin nu ngaguruh. Heuleut sawatara waktu pucung heula aya nu datang. Dua jalma marake baju hideung duaan marawa gembolan bangun berat. Da eta we meni ngahegak sarta leumpang dongko berat ku gembolan nu dipunak dina puhuk tonggong. Anggara narik napas sabab taksiran teu nyalahan. Teu kudu kesel ngadaguan geus jebul nu datang rek nganteurkeun. Saeta teh paman. Anggara ngaharewos, mun teu salah anak muah si Mangku nu ngawasa daerah Honda. Enda malah nyopet jeung tukang todong nu tugas ngeruk handapana urang kota. Ceuk Kibaraja. Manehna apaleun kanu duaan. Sarua anak buah juru simpen, "Nyahoa, na maladna ratusan ngan antara maranehna henteu wamuh, ni hanya ngarah Rusia henteu bonyol. Nu angimatna antara anak buah jeung anak buah mineng aya kajadian darung bademut rejengi, padahal geus datang ka dieu ngahiji." Oh, jadi kitunya.
Nyang inung ina bangsa ni kumaha kenyang bondaran ada maulah rambut barangna. Si Baraja geus teu sabar hayang geura narima tugas daguan heula. Kuring mah hayang nyaho Rusiana kumaha carana mukakeun panto. Sugane beunang diturutan. Moal beunang diturutan namaneh nama teu nyahoan kana Rusiana. Ngan biasana nyu simpen awas matana. Lamun aya nu dadang geus nyaho panto sok dibuka di jero da aya Rusiana. Kitu cing urang saksian kumaha petana. Anggara mencerong kanuduaan nu beuki deukeut kana gawir batu. Ari Mang Dampa geus tatan-tatan hayang newak nuduaan. Harita bangsat nudua geus eureun. Gemolan diecageun gek nu saurang diuk din. Nu saurang deui mah lajag-lejeg bari nulak cangkeng. Nunggu dibuka panto. Tapi panto teu daek muka lantaran di jero teu wanieun muka. Da geus diwawadianan ku juru simpen. Yen ulah ngasupkeun jelema. Salila teu aya manehna. Pating haruleng we nuduaan teh liuk deui kana gawir batu. Ngadaguan dibuka panto tapi kalah mata kesel. Tungtungna gero salah saurang ngagorowo. "Buka panto!" cenah. Sora tarik ngandung aweuhan. Bulak-balik pating saleor tapi taya jawaban panto tetep teu muka. Dua jalma silih reret ngerasa heran ku kaayaan harita. Sabab biasa mah karek jol geges muka taralila nungguan. Tapi harita mah pika keheuleun jeung capek hayang buru-buru reureuh jeung sieun. Bisi aya nu nalingakeun. Duanana gegelendeng sakapeung nonjokan batu bari kekerok. Dina kaayaan kitu Anggara Noel ka Ki Baraja mere isyarat sangka newak eta jalma. Kolebat celeng Ki Baraja luncat sakiceup geus aya hareupeun nuduaan cakakak Ki Baraja seuri bari lalengakan. "Bangea nyak apa ge ka aing ha?" ceuk Ki Baraja panon bolotot. Mureleng kanuduaan atuh puguh duanana ngajengho. Gap kana buntelan mundur bari ngadegdeg. "Rega mana sia ha? Ngajedog sia sedan?" Ki Baraja ngambek. Kituna bari ngajewang beuheung nuduaan. Kencak katuhu nyekel beuheung anu musuh, tuluy dijungjungkeun bangun hampang. Puguh si bangsa teh sukuna roroesan hulu teu bisa gerak leungeun muntang kana pigeulang Ki Baraja. "Rek sedor sia di beul. Eueuh si juru simpenna geus bonyor. Ngaaing gon sendol sia ha?" Ki Baraja seuri tapi matak pikasieun. Dua bangsat nu geus teu bisa walakaya timbang buncelik bari ngadegdeg. Da geus nyaraho eta teh Ki Baraja hiji jago kawak wawakil si juru simpen. Sot dilesotkeun gubrag duanana kana lemah namru teu bari sahudang deui. Beuheungna gareuneuh tapak nyekel ambekan eungap napas sesek. "Daluk ha? Daluk ampun." Syukur daluk muka dari bedog. Nuduaan teu wani baha bedog di dor anu parita anu disoren teh dilaan. Talina dibikeun ka Ki Baraja geus kitu bangsat nuduaan ditalian dikatukangkeun. Tapi nu ditalian cukup jempolna wungku direngkepkeun duanana. Atuh jadi patukang-tukang teu bisa walakaya. Geus kitu dijejak ku Ki Baraja curalit duanana ngaguling ukurna hanapas bari ti pepereket. Teu bisa ngalawan. Cul weh geus kitu mah Ki Baraja laporan ka Anggara yen dua bangsat geus dicangkala. "Moal kabur kitu paman?" ceuk Anggara. "Di badan kabur galak modal. Lain sadali-dalina nu dibage naliku moal aya nu bisa ngalawan iwa di Mang sorangan." Syukur ari kitu mah. Mang Dampa buka buntelan naon tah eusina? Anggara nunjuk kana buntelan ku Mang Dampa dibuka ana breh mata kaget. Eusina meniruhai emas inten jeung berlian campur jeung duit meuni metet. Itu mah ngagarong meureun jang. Lain meureun deui pasti. Talian deui. Ulah gana-gana gampang nyokot eta barang haram. Lain hak urang. Mangga jang, mangga da nujuan butuh ge moal kumaha bantu atuh. Mang Dampa ngagugu. Eta buntelan ditalian deui dicangking ku manehna. Da kitu parentah Anggara satuluyna Ki Baraja diparentahkeun pikeun ngabobol batu, nyieun lawang pikeun asup ka guha peteng. "Mundur!" ceuk Ki Baraja. Anggara jeung Mang Dampa mundur ari Ki Baraja ngawahan gero ngagorowok mata keueung. Kalayang luncat nubruk gawir batu. Barang geus tepi cebet Dampa suku ngajejak batu. "Urubot!" cekur aya sora nu katontak katorekan. Pururu batu ajur sagede-gede
kalapa teh Namru dihanap balong aya liang sagede tampir molongpong jalan kaguha. Anggara jeung Mang Dampa colohok pengung kaget nenyok kahebatan Ki Baraja nu sanggup ngajurkeun batu. Ari Ki Baraja para mitra teu ngarasa capek srog ka Anggara pok ngomong. Lawang geus muka, ayo urang ngajero dijamin aman. Hayu Mang. Tapi tetep kudu waspada ya buntelan duit ulah ditinggalkeun di dieu, bawa ka jero sekalian. Mangga jang mangga. Blus tiluanana ka jero guha. Nu pangheulana Ki Baraja dituturkeun ku Anggara. Ditema ku Mang Dampa nu mawa dua buntelan. Tetela berat da meniti bebergeng mawa dua buntelan teh. Jol karohangan leutik pasagi Ki Baraja ngajejak bilik batu. Belah burulu batu ancur. Namru kawas nu ti heula klong aya lawang bus ka jero cempling gaya naon-naon. Para mitra kaum dang. Tapi najan kitu ge sarerea tetep waspada bisi aya musuh anu ngabongohan. Mang Dampa geus ngahegak berat mamawa buntelan. Pok nanya ke Anggara, "Berat yang kamanakeun ieu jang?" Wayahna mangke mun kudang harta geus kapanggih hijikeun kadinya. "Di mana kudangna?" "Walau alam urang teangan we." Ki Baraja luak lieu red kana batu nu nonjol ka luhur. Ki Baraja jengke cakuk ditonyok lep batu tengelok rata jeung bilik red cing. Sada aya barang teuas nu ninggang batu kebeg Mang Dampa ngarenjang. Rewas bisi guha runtuh manehna katilihan tapi lain runtuh hari breh teh aya lawang muka. Gede ieu mah asup opatan. Kareupna aya gang lebar kira-kira sadeupa. Rada poek jeung bau lukut. Ki Baraja mencerong rada lila geus kitu pok ngomong. Ieu jalan. Berasna ka hiji rohangan nu lega marandi ngariung mun aya sawala keunyeun. Malah nya lidinya pisan cincingna si juru simpen. Yuk urang ka jero ngan kudu sayaga bisi musuh ngabangyakeun. Kuring geus siap hayo maju. Temal Anggara. Terus tiluan laleumpang mapai gang. Tekung silila nenyot cahaya di tungtunggang beki lila beki caang. Serog ka hiji rohangan anu lega. Dihandapna ditilaman ku alketip aya meja aya kursi. Mang Dampa kerung manehna ngarasa heran ongkoh di jero guha tapi caang bari jeung eueuh lampu. Ngan teu kaburu tatanya sabab kaburu aya nu nyentak. Sia nalas. Sia saha kumaha ni asup ka dieu ha? Horeng si botak nu keur piket ngeban tugas ti dungunungan kudu ngajaga guha peteng. Ngadenge si Algojo nyarita atuh harita Ki Baraja tuluy seuri. Ngajago deui sia botak. Bilaku sia moho le ka aing, ha? Ngadieu sia ngadieu. Ki Baraja gugupai ka si botak. Puguh meningah ulang si botak lantaran teu disangka sacongo buu bakal kadatangan semah nu diluluguan ku Ki Baraja. Red ka Anggara si botak nu jadi Algojo kerung manehna apal kana beungeut Anggara. Heh, babanyit ka sebelan sia nu kabur kurang ajar deuleu. Geus lila di teangan ku aing geus lawas di udag-udag. Di dodoho ti bareto diintip-intip ti kamari. Kari-kari datang sorangan bagja sia. Mapag malakal maut sosoro kojor masalah kenyawa ka aing. Siap ka dieu gobang aing geus lila teu mani getih. Lapareun dah can di para bandel. Ceuk si botak. Bari nguyup ngagupayan ka Anggara gegag-gegag ngadeuketan. Tapi memeh tepi diteke ku Ki Baraja peletak kuak rempeyak beru Namru adu-aduhan bari nangkep sira. Aduh ampun. Si botak muringis mata beureum. Sira asa bejadi teke ku Ki Baraja sabab lain sateke-tekena teke nganung tanaga rongkah. Ngrek naon sia bodak? Ngomong sia jang diheai deuleu. Sia geus lanjang ku wani cucungah kadunungan aing sia. Hayo nyembah sia, nyembah. Nyembah. Heeh, kudu nyembah kadunungan aing. Hayo mulu-mulu sia. Si botak ngareret ka Anggara tuluy ngareret ka Mang Dampa. Ku Mang Dampa dipolototan ku Anggara mah teu dikukumaha diantep sakarepna. Lila-lila si botak sieunneun ku Anggara kodoma ngadeuketan. Ka Anggara maksudna marek nyembah tapi ku Anggara ditahan dicarek nyembah tapi ditanya dari anaker. Botak, kamana ari dunungan maneh? Kamana nu ngaran si juru simpen kami hayang jongho? Aing mah teu nyaho. Jawabna bari molotot.
Puguh Ki Baraja ambakeun ku manehna mah dihormat Anggara ari ku si botak teu diajenan. Ai nemeunang di samaran sia sincoman sia botak bari cekuk bujurna ditajong. Cungkal si botak jungkir tarang ti susut kana batu bibirna jeding. Aduh, ampun. Sincoman sia ngomong deh mun langung dipencet sia ku aing. Keun paman urang pariksa heula si botak sugana daekeun nerangkeun. Anggara tetep ayem terusuh kawas Ki Baraja. Mangga ya. Si botak hatu harita ditanya deui ku Anggara. Botak, kami butuh ku katerangan ti maneh. Kamana inditna si juru simpen, kami aya perlu ka manehna. Mun teu dibejakeun ieu gua harek diburak-bari ku kami. Nyaho, teu nyaho aing mah. Neangan ku sorangan. Moal dibejakeun najan ka mana ge aing mah. Aing nepi ka modar ge aing mah sumpah kadunungan moal ngucang ngaceru sia dunungan deuleu. Cek si botak tetap dina pamadegan satia kadunungan. Nyata ya bayana ari geus puguh kitu mangan ulah kadung di akhirna lamun ku haya ancur. Pek ancurkeun, lengkahan heula bangke aing deuleu. Si botak alias lagojo teh. Kasar ngomongna. Anggara rada kasigeung hatena beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Ki Baraja surti yen dunungan bendu. Sarog hareup kap nyekal beheung si botak tuluy dipaksa si nanangtung rek ditapok ditanya. Sia nu meunang di pabandahan rek tencep ngabanggang sia. Tong loba bibir pek-pek sirek nyeksa ka aing mah. Da teh sieun ku modal aing mah. Ngan rusia gua peteng moal dibikeun ka sia. Aing mah suka keneh modal batan betus ka musuh mah deuleu. Ceuk si botak. Ki Baraja geus beak kasabaran. Si botak nu dicekel beheungna dibalangkeun kana bilik batu kabelug tarik pisan. Sora bijil aweuhan kawantu di jero guha. Gero si botak ngagoak. Tina sungut bijil getih awak asa ringsek sirah asa bencar. Rumpuyuk namru teu bisa hudang deui sabab dibaledogkeun kana batu make tanaga nu rohaka. Karajat golok-gok ngutahkeun getih seger. Kulapes nanggerek les ngaleupaskeun nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ceuk Anggara jeung Mang Dampa meh bareng. Barang keur kitu rieg-rieg guha asa euneur kawas dienageun ku lini. Anggara ngajenghok Mang Dampa reuwas. Guha sieun amruk anu akhir bakal ninihan ngarungkup ka manehna. Pok Anggara nanya. Aya naon paman? Ulah ganget ninieu loba jin. Malah sabagian gede dina balan sinjuru simpen jin malulu. Jadi manes maranehana narajang ka urang sabab jin nu aya di dieu balad si juru simpen kabeh. Oh, kitu kumaha atuh ayeuna? Neuing Mang bingung sabab Mang teu wawuh jeung jin mah. Nya boga ilmu nyanyangakeun ka ujang kumaha ngayonan jin. Sabab mun teu bisa dielehkeun urang bakal cilaka. Karek cacap omongan Ki Baraja. Koceak Mang Dampa ngajerit bari nyekelan basona. Sabab teu puguh palangkakan aya nu ngarameus jaba beuteung asa anu ngaleketek. Aduh tolong jangan tolong jangan. Kunaon ari Mang? Anggara reuwas. Aduh aya nu ngaleketek. Aduh ngarameus ieu mah. Aduh getek di. Ya nu ngagere yang irung. Mang Dampa bersin lantaran aya nu ngagere liang irung. Sigana bala jin jeung geus barijil ngeman tugas ti juru simpen. Nyilaga malah jin geus nadang ceuk Ki Baraja bareng jeung kitu. Cebet aya nu nampiling kana puhu ceuli Anggara. Teu wudu mata lieur da meuning ngacelengeng asa katorekan Anggara ngareret ka gigir tapi eueuh sasaha sidik jin anu narajang. Kurang ajar licik sia ceuk Anggara bari tuluy ngusap gelang bahar anu ngaringkel dina leungeun keja. Rieg-rieg guha teh beuki euneur. Celeg aya makhluk gede luhur sadua-dua daku hareupeun Anggara. Sabab nangtung mah teu mahi jujul kana lalangit kawantu gede jeung jangkung. Horeng nu datang teh Dulja jeung Dulji papatih jin ti nagara jin anu geus talu ka Anggara. Nun Gusti aya pikeun saeunaon Gusti? Ceuk Dulja. Kaula boga musuh bangsa jin anu ngageugeuh ieu guha. Ku Andika kudu ditumpurkeun perangan sing nepi ka beak kajaba lamun talu ka Andika pek jin nagara jahan-jahan. Sumangga sajali estokeun pisan Gusti. Dulja jeung Dulji ngiles rieg-rieg guha euneur leuwih rosa. Tekung silila ger aya sorang ngaguru handaruan sada surak ayeuh-ayeuhan
tayohna bangsa jin keur perang silih sabat silih jitik masing-masing ngabijil ke wawasena. Aneh deh para mitra, geus aya nu perang mah Mang Dampa ge aman taya nu wani rumpu rampa ka Mang Dampa. Ki Baraja narik napas beuki sieun ku Anggara nu tetela boga patalukan bangsa jin, nu beunang diparentah pok manehna ngomong. Nunggas Mang naon jang? Ye guha burak-barik pantona ajurkeun kabeh, mun bisa teangan kudang simpen harta. Tadi nu eta buntelan hijikeun, tapi wayahna kuring moal milu digawe rek ngadaguan di luar guha. Sieun urug guhana, ceuk Anggara terang-terang. Mangga keun ieu guha urang ajurkeun ku Mang. Sok geunaminya ulah aya di dieu bising ka medelan. Anggara jeung Mang Dampa rurusuhan. Bijil tina guha sanggeus aya di luar ngajauhan muru batu anu iuh jeung dinurung kurungkun kaso. Tekung silila kadenge pating beledug pating borobot sarta karasa eueur kawas aya lini lulubukan. Harita para mitra sadaya, peledug aya haseup bodas bijil tina liang dina lamping gunung. Sora batu nu diadu jeung batu deui pating beledag kaambeu bau hangit mata ketir. Mata keung nya jang mang meni pating puringkak bulu punuk, ceuk Mang Dampa bari ngusap punukna. Jajantung ratu. Memang bener Mang kuring ge keung ngadenge kitu mah komo mun inget kana kajadian tadi. Sok reuwas kareureuhnakeun. Jin teh dekat teh nyoku panon lahir mun nyekek teh moal katulungan. Da puguh Mang ge kitu si gayot aya nu ngarameus, meni hayang ngajerit bakat ku keheul. Mun ka teh nyo malah mangkelukna moal teu alah sulilam zaku Mang teh. Mang Dampa amek keneh pedah tadi aya nu ngaheureuyan. Nya handap sakitu Mamang. Komo ka kuring mah anu nampiling kana pueuh ceuli. Mun kitu-kitu wae matak ngajejer atuh. Nyalah mun ka teh nyo jegringna mah moal diantep ku Mang atuh jang. Mang Dampa meuni keukeuh mun aya jirimna moal burung dilawan cenah. Tetela omongan Mang Dampa kadengeun ku jin meureun da tekung silila ari jeleg teh aya makhluk gede luhur. Bitis sagede kenang, beuteung budayut buluan, bujal sagede batok. Mata bolotot semu hurung kumis ngajedig sagede leungeun, hulu botak tetanukan. Jin seuri bari ngaragamang rek mencet sirah Mang Dampa. Puguh meninggal lenyap Mang Dampa teh reuwas taya papadana. Lantaran teu disangka bet aya nu nemongan jin teh. Jang tulung aja. Aya jin. Mang Dampa meniti buburanyat muntang ka Anggara. Puguh Anggara reuwas panon mencrong ka sakadang jin. Damang masompral heug we. Tapi aduh sia jang kokoda meni urang was. Mang Dampa jadi teu puguh ngomongna. Gabrug ngarontok ka Anggara. Bareng jeung kitu leungeun jin nu urang was teh ngarangeum Mang Dampa dirempetkeun jeung Anggara para mitra sadaya. Atuh puguh Anggara ge reuwaseun harita teh. Tuluy atuh para wargi sadaya. Harita teh jung dijungjungkeun dideukeutkeun kana beungeut bari seuri jin teh. Nyihakan atah sia kungaing. Jin lelenggakan bakat ku bungah jalma dua kepeul disaleungeunkeun par ku saleungeun. Jalma dua dikepeul ku saleungeun, jalma dua kepeul. Jalma dua dikepeul ku saleungeun. Anggara rada reuwas komo nenjo si hung jin urang geteng mah. Kacipta mun mebes kana tarang teh moal teu nancem. Masyaallah nyaan galak jin teh. Sigana ieu mah gegedugna keun sia. Anggara usaha satekah pola. Sangkan hatena tenang, sangkan bisa ngelehkeun jin. Najan bari jeung engap oge da dikepeul ku jin. Anggara mapatkeun jampe pamake nu geus sababaraha kali kanyahoan matihna. Barang cacap mapatkeun eta lapad jin ngaguak Dampa leungeun karasa panas. Atuh gubrag Anggara jeung Mang Dampa dilesotkeun. Mun teu kaburu jungkir balik mah buat tibebeut kana batu ngan untung duanana sadar keneh. Memeh niban lemah salto sababaraha kali kari ngagunakeun elmu hampang raga sirna bobot. Cek nincak lemah salamet teu kieu-kieu. Murang ajar sia manusia ka sabelan. Murang ajar kunaon sia. Hayu jeung panas dia. Jin, sia bangsa naon ha?
Bangsa mana sia balad si juru simpen sia teh? Cek Anggara kalah malik nanya. Ngaing nu ngagegeuni dieu. Ngaing nu boga guha batem. Ngaing nu ngajaga luwung. Ayo gerajin ka sia bising dihakan guai. Nah sia ngomong terasakeun ye. Anggara ngalaan geulang anu tidul ja teh. Asa-asa lung dibalangkeun ka palebah jin, paladug bijil haseup bodas. Beuki lila beuki ngagulung mubul ka luhur. Dina tengah-tengahna para mitra ngagulung haseup bijil orai gede. Ngaburingkal bari disada kakak kokok sungut salawak sagede dingkul punukna aya susurian kawas kuda, malah huluna tanukan. Nenyo orai gede kitu para mitra sadaya jin nu tadi malikana orai. Gegerem bari ngeupulkeun peureub saberut narajang orai. Hiuk cabet buntut orai ngababuk bitis, tapi teu regrog-regrog kalah gep nyekel beuteung orai, menyepang beuteung orai digegel kawas nu lapar. Paringkal orai meulit kana sakujur awak jin, tina suku nepi kana beuheung kabeulit kabeh. Rekatak gero jin ngagorowok tarik sorang ngagerem handaruan. Aweuhanana bulak-balik kawas aya nu ngalelewe. Mang Dampa jeung Anggara ting polohok nyaksian nu keur tarung. Tapi tekung si wareg lalajo lantaran jin anu sombong teh ngadak-ngadak leungit. Ngiles leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Nu kari iwa ti orai siluman kakak kokok nang tang lawan. Kulantaran musuh geus kabur peledug orai terobah wujud jadi haseup bodas. Clik aya geulang ngagoler dina batu, ari haseup leungit deui teu kanyahoan lesna. Alhamdulillah geuning. Eleh jin sombong temang, cek Anggara tuluy nyokot deui geulangna, bus kana leungeun kenca ari Mang Dampa meninggo godeg. Kaget para mitra nenyo kajadian bieu mata keueung. Waduh, hebat tatela jin gue boga kasakten. Jeung anu leuwih punyu deui. Hade eta geulang teh hade. Gede pisan mangfaatna nya jang, cek Mang Dampa bari mencrong kana geulang nu dipake ku Anggara. Ieu mah geulang raja jin nu diwariskeun ka kuring. Daratuna geus taluk, malah papatihna ge nu ngaran Dulja-Dulji, taluk ka kuring. Ayeuna keur tarung ngalawan jin nu urang dieu teh geuning. Ceuk Anggara ngajentrekeun. Malah Mang Dampa beuki reueus boga dunungan sakti, najan ngora keneh tapi elmuna sagala nyampak. Kacaturkeun di jero guha para wargi Ki Baraja geus hasil ngaburak-barik guha. Pantok kabeh geus ajur taya deui nu merenah, taya rohang nu bisa dicicingan. Sabab pinuku batu-batu nu ajur diburak-barik ku Ki Baraja. Kudang panyimpenan harta banda geus kapanggih lawang diancurkeun. Tuluy dibuburugan batu nu pagalituk sagede-gede hulu kuda. Teu poho 2 buntelan dihijikeun ka kudang da kitu pamenta Anggara. Beres nunggas aing. Aing panuju nenyo ka ayan guha nu jadi anjur. Nyuruh simpen bae geura lembok bubuk batu. Moaya tempat gerjijing sia dulu. Ki Baraja bakat kubungah. Geus kitu bijil ti luhureun guha. Molongwan lalangit nuturkeun liang hawa nu meunang nyieun Ki Burandil. Para mitra kaum dangu pucung hul Ki Baraja ti luhureun gunung jauh ti Anggara jeung Mang Dampa. Cakakak seuri nangtung bari nulak cangkeng. Ret Anggara jeung Mang Dampa ngareret ka palebah Ki Baraja. Anu seuri breh Ki Baraja keur lengakan seuri. Oloh, Ki Baraja bijil ti tongo jang, ceuk Mang Dampa. Pantes da moal bisa bijil tina liang tadi atuh. Sabab hancur tempatna ge. Nya pasti gua teh hancur jang. Puas siapa nuju nenyo kitu mah. Mang Dampa marah mai milu bungah ka Ki Baraja nu geus hasil ngaburak-barik guha peteng. Kalayang Ki Baraja turun ka hareupeun Anggara. Lalampahan jiga hap-hap turun teu boga kira-kira ngagara-garakeun maneh kawas kalakai. Celek nincak lemah cakakak seuri nemongkeun ka bunga. Hasilnya guha geus hancur. Balad jin geus eleh. Hebat, hebat jin anak buah ujang Garagah. Jin anu ngageugeuh ieu tempat takluk kabeh oge, ceuk Ki Baraja. Nuhun atuh paman, syukur alhamdulillah. Geuning teu burung ancur tempat jalma jahat teh. Sugan we rada ngurangan kajahatan teh. Tapi kumari si juru simpen, urang teu bisa nyusul sabab teu nyaho inditna, ceuk Anggara rada hanyelu. Lantaran si juru simpen teu kasampak. Moal salah deui tangtu manehna indit nepungan Ki Buranil. Sabab ieu guha milik Ki Buranil. Gudang barang nu kacida gedena nyingana disabrak si Wirja Kojor.
ji nyuruh simpen langsung ka dulunganana laporan. Kumaha pamadegan paman ayeuna nah mending disusul ke tempat hiburan nil atau ditungguan heula di dieu. Jeung emang mah dagoan di dieu nunggu nandangna. Sabab mun dinyorag ka tempat hiburan nil bakal berat ngalawan. Di situ aya jago nu kadalah gang 2 wawakil kahiji di hiburan nil. Lamun ngadagoan di dieu musuh ngan hiji nyadana si nyuruh simpen. Ieu babari najan gagah rongkage bisa keneh diakalan. Ngomong da urang di luan bila aku teu bisa baheyeuk-heyeuk leungeut. Ki Baraja mere saran sangkan ngadagoan di dinya. Kuring satuju paman. Memang kitu alusna, tapi di mana cicing je? Narek di dieu wae. Nya di dieu ngarah Juni ulah di jero gua. Bisi si nyuruh simpen dengan nyahoan dandangna. Hade kitu ge. Mang Dampa mengpeung beurang kenehnya wayahna neangan cai jeung dahareun keur eusi beuteung. Naon anu sakira ngeunah jeung halal pikeun di dahar. Anggara marentah ka Mang Dampa pikeun neangan dahareun. Mangajang permios. Leos Mang Dampa ini trek ngalacai keur nginum jeung abdas. Sakalian neangan cangeh gar atawa puyuh keur panggangeun. Kabeneran ari cai mababari teu kudu jauh neangan ngan dahareun rada hese. Sabab di wewengkon eta arang langkah sasatoan ngulampreng. Cag tunda dihanjuang siang teuneun dihaleuem sieum paragi nyokot ningalkeun. Urang malikan ka tukang ngaguar lampah si juru simpen. Nurek lapor kadununganana harita lumpat jojorelatan lir kilat. Kawas nu teu napak kana lemah kawan tugas luhur elmuna lepas pangabisana. Akibat tina tarikna lampah si juru simpen. Nimbulkeun angin duluwukan tatangkalan jeung dangdauna nu kaliwatan. Seah katebak angin. Kalakai marurag menimurubut maung turun tina tipating gudubug. Bagong molora pating salegor. Orai tapak pating buringkal manuk recet di sarada kagareuwahkeun ku juru simpen nu keur lumampah. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa anyog kahiji nu dituju. Hiji tempat nu harieum geueuman reg si juru simpen eureun ngajanteng heula bari mencrong kana gawir batu nu taringgul. Rungkun uyun pating jarumpluk tangkal paku andan ngaguyun lukut kanel meni neba para mitra. Meni neba di dinya. Mung hanyakal waktosna ka Bujeng Seep. Para mitra sadaya rupina dugi ka dieu bae heula. Dongeng nu judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-82. Mangga para mitra wilujeng kantun bae kasadayana permios.